mah abdi cenah maca Quran sabaraha sajuz, alhamdulillah bieu maca Quran sajuz di masjid, alhamdulillah. Isukna eureun teu baca deui, capek cenah kitu. Ulah ngarasa capek. Mun kinten-kinten urang kiatna 5 ayat we. Da teu mampu salembar mah. Ieu geus mata teh geus sabaraha kali nilepan cenah ieu teh. Kutunuh-tunuhna maca Quran, da beda jeung maca Quran mah koran. Beda jeung ningali HP da tunuh-tunuh Quran mah karek 5 menit geus sabaraha hiji mun ngagolahan gunung agayunana oge. Ku bakating tunuhna can kiat abdi teh maca salembar 2 lembar mah rek 5 ayat we. 5 ayat asal istiqomah. Jadi istiqomah teh di dinya. Nalika urang dina ibadah teh kedah panceg. Ibu kade gaduh urang kali tong eureun dina ngalaksanakeun salat. Sing cerewet budak ulah nepikeun eureun salat. Bener. Sing cerewet ulah aya urang kali urang teu salat. Budak baongkeun bae. Nu penting salat teh heula. Engke eta salat bakal ngarobah budak urang. Bener. Sabaong-baongna eta budak di mana mah teu eureun salat bakal ngeureunkeun kana kabaongan eta budak. Matak sing cerewet kana salat teh. Tong diantepkeun budak teh. Tah ieu teh matak ulang tahun dina Isra Mi'raj teh ulah eta ulah ngantep budak teu salat. Sabab mun teh maina urang teu salat, murang kali teu salat kaberkahan leungit. Sing cerewet kana salat teh. Bener, lamun teh mah urang teu cerewet kana salat, ke budak urang ka incuna kumaha ka anak urang. Pun nini mah aji teu nya cerewet eta teh kana salat teh. Nurun eta teh ka pun biang. Sarua cerewetna. Nurun. Eta teh alhamdulillah. Sakeluarga teu aya nu ninggalkeun salat. Sabaong-baongna pun lanceuk araneheun. Aneh si Amang mah. Nalika ngala manuk eta cecep dadan. Yo cek Mang eta saya teh ngala manuk teh. Mang mah teh bobora hayang ngalah naon salat. Ieu mah saker ngala manuk di leuweung. Neangan cai terus datang waktu sholat cenah dina batu. Mang mah teu hayang cenah sholat. Naon margi da Bu? Inget tah kolot, cerewetna kolot itu tapi kena kitu. Kubak kating naon? Cerewet kolot teh. Sabaong-baongna budak urang lamun kolot cerewet kade sholat di mana-mana inget teh sholat teh, sholat. Engke ku Allah dirobah kalakuanna budak urang teh. Allah nu ngarobahna. Bener, sing cerewet kana salat. Matak teh sakedik jalmi teh inung jeung bapana ibadahna getol anakna tara salat.